Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing urang kali sadayana. Pendak deui sareng Bu Risna dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang bade diajar nyusun kalimah anu merenah sareng ngerjakeun latihan halaman 60 sareng 60 hiji. Buka halaman 60 bagian B. Didinya aya kata anu masih acak-acakan. Ku hidep kedah disusun jadi kalimah anu merenah. Nini, incu, neni. Artinya nenek, cucu, neni. Ayeuna susun jadi kalimat anu bener. Neni, cucu, nenek. Jadi neni, incu, nini. Nini, anak, bapak. Artinya nenek, anak, ayah. Sono, neni ka nini. Artinya kangen neni ke nenek. Neni, nini, amitan ka. Neni, nenek, pamitan ke. Neni, mamatahan nini. Neni, ngasih tahu nenek. Adina, bapak, bibi. Adiknya ayah bibi, dulur akur jeung, saudara rukun dengan, ka tuhu, orang tua ke turut, adik mikanya ka, adik sayang ke, ibu mamang adi, ibu paman adik. Buka halaman 60 bagian A. Bu Risna terjemahkeunnya ke bahasa Indonesia. Perhatoskeun. Hari Minggu Neni main ke rumah. Dan kakek dan nenek. Banget. Dua-duanya ke Neni. Neni pulang. Sore-sore nenek senang, kakek sayang. Tugasna kerjakeun halaman 60 sareng 60 hiji. Bagian A sareng bagian B. Bagian A ngelangkapi kalimah, jawabanna aya dina lebet kotak. Bagian B nyusun kalimah. Terjemahanana aya dina video sateacana. Pembelajaran dinten ayeuna dicekapkeun sakieu heulanya. Tugasna kerjakeun sareng kirimkeun ka Google Classroom-nya. Tong hilap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.